Cuk, ada nama asin mungkin sebimnya jadi mahal. Yakin katanya. Kamari abi balanja sayuran, geus baru ruku masih kena dijual mahal. Kira sekolah mah murah kuna. Geus baru. Bikin kamari meuli beas. Sakit mahalna aya kutuan kira kualitasna teh itu tuh. Ya abi oge mah saya tengah kuat ka mahal saparapat oge jadi 5.000. Yang ka itu Yang ka itu. Mira, kan dia nang botra. dia teh di dia. Cuk, kelah mahal sangguna. Aya sambal teu? Oh, cerita tidak. Biasanya semua sambal masih Cik Eni. Si Cik Eni kemana? Oh, si Cak ini tadi orang tinggalin di tim salah kena tim udah kemana? Ngomong ke Abi mah kamari cinarek meli sapatu yang udah mah eta si iya. Ih mendingan abah teh mau wae. Heeh, mendingnya teh Eni mending resep Abi mah. Can pernah duduan salah kita kali sabaraha kawin geus dicerai. Heukeun bae atuh neng meureun lain jodohna mah tak kitu ge. Jadi kieu mah kadoen abi teh ngadaweung, ngaborikan ece-ece Bae atuh cicing di dieu ngabotam nya, ngaranna di rumah tangga. Pasti we aya teh omongan teh kuring ge, jeung salaki di imah paduduan lain akun. Aya we pi masalahin si kehet teh. Masih mending mana mah di imah ge aya salaki jadi teu keung teuing urang mah geus masorangan. Randa anak teboga jauh ti indung unggal poe teh di imah teh gajen tuluy sorangan. Nah, Ucu, maruk abi teh kitu, abi ge sarua kitu. Ngan peda abi mah boga budak bedana teh. Jadina teh we batur kitu di imah. Angger we lamun budak hangidan sok minta kasih ika da bapana tara ngiriman. Teu cema leuheung salaki teh balik oge meureunan gawe. Nah, salaki Ucu ka mana? Museup. Bebenangan teh eta teh. Teu nyaeta ih. Bece aya nama tong sok loba ngeluh tarima ke nasib sorangan we. Da urang ge hayang nama nuluy jeung salaki teh tapi da kumaha nasibna kieu kudu jadi randa. Barudak keur arulin di lapang pas pabeberang. Nene Uci. Iya di mana wae tadi tungguan. Tadi toko sapak, masih sapak ini yang apa? Nyata ya orang ini. Ayo. Mana? Toe-toe bosan tapi mah. Oh, itu sok ada. Ya, itu darahnya di balik topinya. Minta layum gambre. 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 Iya di luar. Kayak ini selain gitu main naon ge kan aya hiji ucing terus kayak abi. Sok ayo sok. Sok. Cing digendong ucing. Sapiring dua piring, saperak dua perak. Siapa namanya? Harus dijawab dengan tepat. Kasur tingkat dibelah empat menjadi ketupat. Abi wae tadi. Alah baru dakes aja lah saya orang gue bisa dicarikan mesti makan air ngaji. Ayo atuh. Ih, nah kemana mah kayak si warna ungu. Atuh udah disusuku si mama. Ih, alis kena warna hidung sa. Ih, ngewa nyangku sih. Udah atuh disusuku si mama. Aduh. Terus caranya si Cina tadi bakal. Itu yang ngambil. Ya mah kela. Nah, aku minta duit, aja tidak yang jajan. Dia batu
mengaji baju jajan segala cuma baru gadung gitu kalau teh 2000 nya ini apa ya tau padanya di jalanan ya di tengah mana tiu saya ada kaki ya padahal ini awai masih ini bae Ih, itu si Neni jeung si Imas. Neni dagoan ih. Barang. Hai baruran di parayunnya. Ih, heunahnya si ieu mah diantarkeun ku bapana, bae da teu sorangan babarengan ieu ge. Hari ini nah bakal sabaraha? 2000 abi mah. Abi jadi bukan 2000 dah. baru dak bareng Ayo. atau hanya mah pokoknya mah sore ayeuna aku dikirim duit da tuh kumaha habis teu boga pisan yang budak omatnya sore ayeuna lima ditungguan pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaji tadi sebalik deui barudak. Ada atuh balik tuh. Bisaun si Tima tadi pas di tes OB. Ya hese atuh. Nyerapkeun saru jajan mah nomor 1 tes lagi tua teu bisa sih Tima nu wae ayeuna. Mah dieu. Mama tadi sih bilangnya tadi sepatu jeung di bapana. Terus naon Siti hayang? Siti ge hayang atuh meuli sepatu. Siti ayeuna mama mabora ajang meuli sepatu geuningan tingali papa maneh hiliman duit getara ayeuna mah jang meuli beas hese geus teu sepatu hayang ayeuna mah. Nya atuh Ih, mama Siti tadi si Iah mah diantarkeun ku bapana. kan bae atuh da siah bogaeun bapak. Da bigi hayang atuh ibu ka bapak pas Buat si Siti ge bogaeun bapak da jauh angeureun teu bisa diantarkeun. Kamu abdi teu boga bapaknya. Kan bae lah ke urang bejakeun ke Cionahnya, urang neangan bapak di Shopee ya. Keun tong ieu ayeuna mah tong hariwang. Terus ayeuna mah ngaji cing balek, cing pinter, cing jujur. Amin. Kemana weh kieu si kayak kencan mulang. Hariwang keur bisa. Kemana weh kieu can mulang? Naon balik ge are unggal poe pasiamah kaleueur hulu. Si laing mah ka pabajikan teh teu nganggap pisan. Geus weh, kuring mah ti dieu minta talak. Hayang maneh kitu mah ti mulai deungeut ayeuna maneh lain pamajikan urang deui. Halo Usep, ke di mana? Abang ngaranna Usep, pagawean teh nguseup we jeung nguseup geus 4 poe 4 peuting teu balik. Naon maneh teu inget ka pamajikan? Nya geus we ari kitu mah kawin pulau. Maneh ringgit kieu bararan. Nya meuli pareuran. Asa geurah heuneu ayeuna mah kampung teh. Ih, jadi geraheun. Segala kebon ayeuna mah teh. Ieu hale bahasa itu mah wan gitu. Ya itu si bapak. Kawan Oh iya orang kota, namanya Munang. Bunga ada ramah. Alhamdulillah ramah. Alhamdulillah saya. di payun atunya. Tapi soalnya ringki. Aduh, di payunnya. Itu dia salah. Oh itu mah orangnya pindah ke kota lantaran yang salah laki. Mimin, ayo kangku. Luka tangan wae eueuh. Ceira segan teh saha. Eni. Abi pas ngaliwat aya teh dari keluar siga orang kota tapi dari orang kota teuing. Saha maneh ka? Ada teh Eni apa ini? Ini saha sih? Ika mah aku nyari teh sakara anggeus. Oh, eta tadi teh Karis teh papa minta sering Karis. Oh, tiluan eta geus baralik. Jika isu kana ditanyakeun geus baroga salaki can. Nah, gitu teh emang kunaon nangan salaki kok jauh-jauh nanti ka kota. Heeh, si Kokom si Edoh mah geus sababaraha kali kawin ge salakina teh balik. Matakan nangan salaki teh ka kota. Kunaon
Magda di sama tuh gitu. Jika nama karena masalah. Teguna boga salah kita. Kunaon atuh ceu? Teuing isuk deui we cari tanah lieur ayeuna mah. Oh sabar atuh mah ceu. Parayunya. Masalah deh. Ayo aja. Kaisukan poena Eni nelepon Kak Iro. Halo, assalamualaikum. Teh kumaha jantan kumpul teh? Oh, mohon atuh kedapnya siap-siap heula. Assalamualaikum, Cayani. Waalaikumsalam. Teh Teti bade naon ka dieu? Kan bade nyarita teh ya. Kumaha lamun nyarita na engke dituntut iroh. Ayo. Tapi ini di kamarana. Iya bener sono aja kok kawan-kawan. Naon gitu. Itu tak teh naon ayo ah. Ayo aja, dia sok atuh. Oh, geus balik pada kita? Nah, hati ngumpul teng si Iro, biar si Teti jeung si Eni ngilu di teng si Iro. Ayo atuh ada ijo bisa katulayan. Ayo, terjadi nggak? Hai info naonnya, kuring nu tukang warung teu apa naon, daripada ketinggalan info mung tutup warung. Di buruan Ceiro, ibu-ibu geus ngarumpul. Doh kumaha di kota teh? Cik atuh caritakeun. Ya gitu ya, sarua jeung di kampung. Niat ke kota teh dengan salah kitu bener-bener geuning ceuceu sarua we jiga di dieu. Di situ dinya nyeri, di dia dinya nyeri. Heeh, tadina kuringnya si Chelsea jeung si Febia teh hayang hirup geunah di kota teh. Saha Chelsea jeung Febia teh? Tadina kuring jeung si Febia jeung si Chelsea teh hayang hirup geunah di kota teh. Jadi ngaranna teh diganti daerah atuh ngaranna Kokom jeung Elisma daerah. Jadi ngaran kokom tuh diganti dituju jadi ngaran teh nama Eri. Si Oce Si Oce mah. Tapi anggur we datang ke kota oge aya takwila jadi janda di majanda deui we. Hah? Naon? Janda? Teh teh Elis jeung teh Kokom jadi janda deui. Ya, dia. Alasnya ketinggalan info aya naon ieu. Oh, biasa. Sebenarnya ada orang tetap di naon deh, tidak jadi janda. Keunya capek ece-ece dengan pisah hati teh mau balik. Geus we ting salabada. Mun lamun masih kena aya jodoh nama teh ku Gusti dibere. Kunaon kita tadi ngahulung wae siga teu semangat hirup. Oh tadi teh sanes aya bicaritaeun. Heeh, aduh ceuceu kuring teh sarua keur saradi kusabab kuring ayeuna teh sarua we nasibna siga tiluan eta. Geuning, kunaon? Si Usep nolak didinya? Jadi janda deui. Iya, jadi janda ti penting tadi. Ayeuna si Teti jadi janda, curiga aing mah. Curiga naon atuh teh? Sok we pikir ayeuna keur ngaradeum kieu teh, iwati si Eni nu teh janda. Ih, kuring lain janda. Ceu mah da boga salaki oge tara balik sarua we jeung janda. Bener sih, bener-bener. Bener. Sabar. Sok ieu sama cerita. Sok itu si Ani lain. Ani kan dia atuh rasa sonoan heuh. Doh cek kokom cek Elis geus mulang geuning. Tadi orang Kali di janda atuh ada ribu laginya punten Mama kantong. Terus mama ieu geus nganterkeun baju saha? Baju saha? Ieu geus nganterkeun baju salaki. Nuhun kita bade balik salaki deui. Hah? Nah, cerai maneh kumaha maksudna? Maneh dicerai jeung salaki? Tong kitu ieu ngomong teh ka mana kare. Ai heueuh bieu penting tadi kuring minta talak dan naon di imah ge pacek cok wae pe omongeun. Alah itu penting tadi sarua atuh jeung urang. Penting tadi sarua urang ge minta talak ka salaki. Bener sangkan urang ge aya naon?
Alah, nah jadi cara baik Kamu lompatan lagi si gebis. Itu dah Siti gebis tim sampai udah apa kain? Ayo tuh, beres mau dibeas, di mau beas. Ayo atuh orangnya butuh duit. Ya tuh, cece si payunnya. Ada cek di jalanan di Siti Solena. Ayo kerek atuh ieu beli si jodoh. Nyai tadi haririn aduh punten Bu mana Ali. Ece, abang menakan na FB-nya aya zaman bisaan. Tiba orang dia kerpirang deh. Mau dia dua kan udah mau bisaan Senin. Kanan tadi teh Ece geus ngomongkeun anu cara teh. Ya terus pada mulana nya kanan ieu mah nah sok sapeting tadi aya dua anu cara aja bajaran dah hungkul ieu sia. Heuh bener kieu. Kan curiga kan? Iya orang sok sieun sok balik ka bolokele. Aduh si Toto mah sok ngabodor wae bulu kudu. Urang geus sarosieun dia bawa urang teu boga salaki. Kira ku urang dek ieu nangkep guding. Borangan jug we balik ke kesep bubulit urang oge marukan kumaha teu boga salaki. Hayu urang balik punya. Naon maneh balik deui. Narik balik wae deui mana oge. Cek balik asiun. Jug we atuh lah. Meni barora nya. Bongborang. Hadiah. Oh, Sampai bae lah antep batang barang. Kira orang alamatna orang sharekeun di grup best teh rada website. lebih baca can apus dah karek kira. Asup kira we hapuskeun. Jadi sararian kieu kumaha? Geus we ni isuk mah ngilu we. Heuh isu urang janjian di Ten si Ika. Geus we ayeuna mah mending oge balik heula we lah. Ayo nya. Di parayun. Cuk, ieu mau tanya omongannya. Nuhunnya yo pieuna tadi nadek dibakal. Isukna Eni, Ika, Ani jeung Iro geus ngarumpul ten si Ika. Tuluy ka tempat dukun nu disebutkeun Ika. Silaing rek naon datang ka dieu? Kieu Mbah. Dan maksud kuring sareng opan ka dieu teh ngarasa aneh. Nah, sapenting tadi teh aya bicara duaan. Mbah, pira kue ieu enggak penting teh anu cara rai. Meureun kumaha bisa-bisa ieu kampung teh jadi kampung randa. Nah alus atuh pan aya paribasana randa semakin di depan. Ya begitu oge abahnya pira kue sa kampung randa hungkul mah dan teu lucu meureun. Ai abah. Jeung iya ya. Iya kan can cerai hiji di antara urang. Kumaha tah carana mah deukeut rumah tanggana? Nya meh teh cerai bae jiga arurang. Ulah ngeluh mun jauh, ulah renggang mun anggang melat manggis dina bejana kelapa muda harapan pagoda. Gadis ayeuna loba nu pesona tapi janda leuwih ngagoda. Yeuh ku Mbah dibere cai. Tong poho kucurkeun di gapura kampung ku Mbah dijamin moal aya deui nu cerai. Hatur nuhun Mbah, engke langsung dipangetakeunnya. Bakal dikanu gapurakeun dikucurkeun nya Bah. Kade sia pulangkeun deui eta lantang. Sia pantang mah meser deui meureun abah atuh. Tong melawara sia eta teh 7 turunan ti kolot urang. Siap. Hatur nuhun nya. Sok kade cinta liti ngucurkeunna. Aduh ya Bah, diparayeun Bah. Dipayun. Dek kadungkun nya. Kapanggih. Panggih si omong borangan. Da bae we atuh kumaha padahal. Emang masalah buat lo. Lain gitu aja. Dek naon mah dek minta cai, dek minta uubah. Iya. Ayo nama babarengan we ka gapura. Ayo. Kadio. Balodar wae. Dia awurkeun di mana aja? Aja.
Jika dek ka kuburan mah eta ngawurkeun gitu. Saya mah kitu di si mah. Sok baru kitu. Kabehkeun. Udah sampai kapan pas itu sekarang? Iya kudu dibalikeun deui ka si Abah. Kieu ibu pidat pagi. Aduh. Ayeuna mah tinggal nunggu hikmahnya. Iya. Ayeuna mah euy hayu. Belum beres heula. Assalamualaikum, Teni. Waalaikumsalam. Ika, hayu kalau betul atuh. Iya, Teh. Iya, tadi dapat baca Bang, kambah dukun teh masih kenantang kasih hilang. Ini teh ini mau Atur nuhun atuh nya ieu carana teh dikucurkeun atuh ieu di payung dan bumi terus ieu babacaannya. Mah. Kayaknya orang tudunan di bumi dulu, ayo tapi mah kampung aman juga. Tapi bener dukuna ieu teh. Katanya abi kita yuk, mangga sih. Atuh nuhun pisan nya. Mama kenal, iya lulus nah, mama naonan buat ngecek kencai ini tak kembangan ini mah itu kembangan gitu. Sampai aku ini pun belum sudah. Nah, kesempatan mau sebentar. Entong aku dia mau jadi. Kira punya mah. Kelanya hese ieu teh mama sakunya. 3.000 asal mau beda. Juk, abang ada juga deh. Nya. Petingna, si Eni keur kosrang-kosreng di dapur. minyak naik, cabai naik, segala naik kumaha ieu teh. Bapak, kan ceci 2.000 jadi cician nambahan. Taya 10.000. Si mah ti bapak 2.000 jadi 5 teh kan 5.000. Yang masih nok. Nah, jadi tilu kan biasanya di pesan ke si mama 2.000. Tadi teh abi tidak jumpai ku si mama tong dibeja-beja cenah. Jadi dibesana 3.000. Kita jumpa nol ya. Teh kan. So carita nggak di pesan nih ku bapak 10.000 jadi cecenya aya 6.000. Atuh cece ya jadi seurnya. Sok carita. Jadi kieu nya Pak, tadi teh si mama ngucurkeun cai dihareupeun imah. Padahal kan nu kembang dihareupeun imah mah. Curkeun cai naon? Yang eta apa? Dia naonan tadi ngucurkeun cai cek sia di harapan imah. Tuh aya sok kopi kita cireng banget kene. Anu tadi naon ngucurkeun cai di harapan imah naonna? Henteu sih ieu mah ngabohong. Mama nu ngabohong. Astagfirullah. Lah ya rahasia ka sakit teh pamali sosok carita. Rahasia naon ya? Ada bima teh rahasia-rahasia jeung alamun. Buktina tadi cek sia ngucurkeun cai di harapan imah. Si iya we nu ngabohong budak leutik mah apa naon? Aku budak leutik tara ngabohong. Kan dia awal ge amat resep kana dukun nu kara ditu teh. Nya teu da kumaha kapoekan mata kitu ge abi alim kalengitan aa. Nah, buat dilakukeun atuh. Atuh da kumaha kahasut. Bisa tuh aya kayangna kitu mah deget ayeuna ku aya serahkeun. Bapak-bapak rek ka mana? Ya ngilu. Kaisukana, ibu-ibu ngarumpul keur basa-basi ngarobrol di imah onah. Naon teh suke geus ngarajak can mandi. Naon? Iya aya baju tinggal alus ieu lah. Kita harus tanya tapi mahal. Di pasar naon eta? Pasar Pajaran. Aya katun. Tong mahal teuing ceu, abi mah randa teu boga duit. Bisa ngandung bisa. Aya katun baju ieu wae. Mingguna sabaraha? Bener.
tiba-tiba Kunaon aja, kunaon. Sok nyarita. Nah, kan abi teh tadi kadukun teh meh teh cerai, meh teh juga aceu-aceu sadayana tapi jadi gitu. Oh, jadi Uce cah Masih dukuna. kira-kira dukun naon maksudna naon itu kan dukun naon itu Teh bade naon? Teh kasih eta. Nah, abi teh kamari teh bade kabangun. kumaha kali hiji lieur nu mana kumaha Kumaha ya teh hiji-hiji sok hiji-hiji. si Cek Ika ini teh ngomong lagi. Kumaha Cek Ika kumaha? Ya aduh kamari teh kada rukun ya cek. dek naon eta teh dek naon Nya kan arurang teh randa ieu sakampung dek nanya na kunaon randa terus ieu tadi nama ngarah Nulungan, meh juga arurang kieu nah tapi gini ngaku kumaha masalah mah ke jeung bisa ieu Pan meh hayang langgeng, meh teh juga aceu-aceu sadayana. ya terus Kudu-kudu dipahangkeun eta teh. nya kamari teh cai dikirim cai cenah kucurkeun ka gapura Ya arurang teh balik di nurut we. Da sugan teh dukunna dukun bener. eta dukun naon Tuh, Cek Ika menang di Facebook. Teman dukun beranak meureun eta mah. Ika menang kemana Cina ini dipercaya ya Allah nu kitu oge Ya ini si cuma Tapi na bener aya bunga, aya kieu. ya tuh da eta mah bisa oge dijieunna sok aya jieun Tempatna oge eta mah bener pisan si Mbah oge. tapi ayeuna kumaha buktina kan si Ece cerai. kadang cerai Jadi rana. Kalau kelas sarua juga arurang. bener cece tadi nanti ya mah nulungan aja gitu tapi ya tapi salah carana tuh cet entong kadukun-dukun kitu nya bener kan entong kitu padahal mah jadinya kan orang tuh teu apa bawa-bawa urang randa kieu teh kan bawa-bawa urang teh emang meureun takdir urang ayeuna kieu kan kahareupna mah teu apa bawa teuing menang jodoh ke Serapi Ahmad gitu ayeuna mah urang cing sabar heula we ayeuna sok jadi karunya ka si Eni da kumaha Iya jadi ngeluan janda. Nama apa ada urang kita dina teu apal nya karek nulungan ka maneh teh. ini aduh apa nabi Hampuranya Cek ini ieu aduh garelo ieu mah. abar bae sarua Kadukun pas eta Aya kadang abah naon. Ah, geus Segmentas suami kadukun. Terjadi ya arurang kumaha. Yo nya terjadi. Tapi kan nganjuran. iya karek sudah. iya karunya cewek Eni ayeuna mah kieu we atuh Eni da meureun da kumaha deui yang geus nasibna kitu ya ayeuna mah cing sabar we Kudu narimakeun aja. jeung urang teh tong sakali-kali dipercaya kanu kitu omatnya ceu-ceu da soalna urang ge apa meureun mun kitu teh musyrikannya nyaho meureun kumaha dosana nyaho Ini musrik. ta ika ge entong sakali-kali deui hasud jelema make kadukun mohon teh hapuntennya aduh siga da ayeuna kan hilap kabuktianna kitu ayeuna si Eni ayeuna kan tinggali lain kan jadi ayeuna mah pokona mah nu ka hiji mah ka Allah we da naon ge kan geus aya takdirna geus aya nasibna Narimakeun nasib we. Geus we ayeuna mah neangan deui heeh. Urang nya jero. Iya, tetong Kamu Meskipun orang randa oge boga grup. randa kumpul isi. Jangan ngalaki kana Facebook. kita tipu deui siga dukun jadi mending nu Instagram we ayeuna mah saya nu penting mah Tarimakeun takdir ta ta Allah Allah. cing sabar heula urang Jalani heula we ayeuna nu penting mah mah kehidupanna. teu apa kan kaharepna bobo urang teh balaleunghar Satia nu teu nyusahkeun teu beban. Maneh makan nu harta wae budak teh. Nu ganteng bukan namanya. Narimakeun we jadi randa semakin di depan. urang can beberes imah Itu budak-budak. Cerai kumaha? geus entong Lagi bah di warung Ayo si Cami. sedih sabil
di bumi walau teu boga salaki kudu bersih sok Walaupun randa orang kudu berseka. Ayo. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatapmu, meninggalkan kita. Walau berarti hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Akan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi bersama lagi, tetapi aku ingin selalu sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu, tinggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat.